Jadi lamun kami mah kajen sampai dibawa ke negara siluman teh. Ambil kami napaeh gitu. Terus manehna rek kawin deui. Ya, jemanta dengekeun ku gebir maneh. Masih maneh oge cantang tuh payu ieu. Heuh da moal heuhna aya we nu dekeun ka maneh teh. Moal heuhna jemanta. Cek bilebe bari morongos. Jadi tungtung nama boro-boro aya nu mukakeun panto. Nu aya mah malah palebe jeung bilebe teh kalah jadi parasea. Keur kitu brak panto imah palebe teh sadarujad. Palebe jeung bilebe ruas. Can oge manehna sempet ngomong bulubus be ambu edoh teh ngabulubus lumpat ka jero imah bari jeung rawah riwih ngomong aya jurig palebe aya jurig palebe tulung palebe siluman tulung cek ambu edoh bari terus labas ka jero imah berbet ka ditu berbet ka dieu ngadan siga budak leutik bari beungeutna katempo siga nu soak pisan palebe jeung bilebe silih reret tuluy haok bilebe kadenge haok nyarekan heh sia edoh sia nanaan dasar bangka waras ya kalau ngadeng ngaruksak pantai imah aing cek bilebe nyarekan ka ambu edoh anu katempo berbet ka ditu ka dieu keneh ari palebena masih keneh katempo lohok tapi tuluy mah jung bae manehna nangtung punten ambu ieu teh aya naon deui tah geuning siga sasah kitu cek palebe bari nyamperkeun ka ambu edoh anu keur katempo siga anu sasah keneh siluman palebe hi jurig bilebe tembal ambu edoh tapi meureun lantaran masih keneh soak ngomongna bekitu paruguh palebe kerung ngahatena reuas kadenge ambu edoh ngomong aya jurig teh sedengkeun bilebe mah kala beuki ambek lantaran disangka ku manehna mah ambu edoh teh nyebut jurig teh ka manehna heh sia dasar kurang ajar sia nyebut ka aing jurig cek bilebe ambek pot kana sapu tuluy diamang-amang rek dipake ngawabuk ambu edoh tapi keur kitu ujug-ujug ceuleuh aya makhluk jangkung badag menifikasieun si horeng eta teh patih kala geni sia dasar bikang manusia burung sia ditanya ku kami kalah mabur ka jero imah sia cek patih kala geni maksud manehna mah nyarekan ambu edoh lantaran meureun ku ambek teh aya basa ditanya ambu edohna kalah ngaberbet asup ka jero imah palebe sedangkeun palebe bilebe jeung ambu edohna kalah beuki soak nempok kitu teh saking ku soak-soakna palebe ngagoak bari langsung ngaberbet asup ka jero kamar tulung jurig cek palebe bari ngaberbet asup ka kamarna nompo palebe ngaberbet asup ka kamarna ambu edoh lompat nuturkeun tungguan kuring palebe tungguan cek ambu edoh bari manehna ge lompat nuturkeun palebe asup ka kamar atuh bilebe teh meni ruas keur masieun ku patih kala geni dadana ngaheap pisan nampo ambu edoh asup lompatan ka kamar jeung palebe teh bilebe langsung haok bari lompat rek nuturkeun ka kamar heh sia dasar awe gatel sia teu uyahan sia rek naha sia kalau nuturkeun salaki aing asup ka kamar cek bilebe bari lompat rek nuturkeun ka kamar tapi barang geus anjog ka hareupeun panto kamar jeblug panto kamar teh kalah dijeblugkeun ku ambu edoh bari cetrek dikunci ti jero pisan atuh bilebe teh nya ambek nya beuki ngaheap ongko hatena keur masieun nempo makhluk anu bungkuleukan pikasieun anu ngabedega hareupeun manehna teh buka sia panto kamarna sia eta kamar aing doraka sia barina ge eta kalaharon ngalamar duaan sia di kamar aing cek bilebe bari gudar-gudar tarik kana panto kamar tapi boro-boro panto kamar teh dibuka nu aya mah malah ambu edoh jeung palebe teh kalah silih tubruk dina ranjang parebut simbut parahi hayang mubus dikurubung ku soak-soakna atuh bilebe teh geus teu kabayang kumaha rarasaan manehna ayeuna nya sieun nya hayapan satena timburu bisi palebe jeung ambu edoh teh kumaha di jero cenah terus bae gebrag-gebrug kana panto dasar kurang ajar sia dona oge jumanta buka sia pantona sia kalangan hae si awe batur sia buat buka cek bilebe bari terus bae gebrag-gebrug kana panto keur kitu gegag patih kala geni leumpang nyamperkeun bilebe beuki sasah jeung soak saking ku soak-soakna lenggerek bae bilebe teh tungtung mah ngalenggerek kapiuhan nompok kitu patih kala geni teh meureun lamun manasa mah meuni gara-gara teu ateul duh asar manusia burung sugan kabehan oge aing teh mah pakadara anu rek ditanyakeun kalah patih balecir kitu mangkara kudu ku aing dihakan atah mah cek patih kala geni bari tungtung mah les ngaleungit deui cag urang tunda heula Mitra Buddha Sunda Panjenengan sadayana satea candong yang dilajangkeun pribados hoyong ngucapkeun heula
Minal aidin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Boh lahir temakening batin. Wilujeng buburan siam 1444 Hijriah. Saterasna pribados bade ngatur nuhunkeun ka sadaya anu tos marojong channel Budaya Sunda Pandenengan. Anu kahiji ka Nyai Kuncen alias Teh Nia Kurniasih teh ti Garut Cilawu, sareng aku kuncena Kang Arif Indarata sapunten samudayaning kalepatan. Minal aizin wal faizin, hatur nuhun tos ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandenengan khususna dongeng Sunda anu ku pribados ti Pedar. Saterasna hatur nuhun oge kaning Heni Hermawan alias Hensu Mayang Sunda channel. Minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Hatur nuhun tos ngarojong channel Budaya Sunda Pandenengan. Ibu Dokter Hilunda Belia di Tasikmalaya, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teras Kang Prabu Arjuna oge di Banjar, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Linda Imut di Bandung, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Wiwin di Taiwan, hatur nuhun Teh Wiwin ngarojong teras channel Budaya Sunda Pandenengan di kawit awal. Minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Kang Haji Pahru oge di Serpong, hatur nuhun Kang Haji Pahru minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teras Kang Mariana Wayana channel, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Ime Suhaimi di Kuningan Paliwetan oge hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh apa Siti Habibah oge di Kuningan Palih Kidul, hatur nuhun hapunten samudayaning kalepatan. Terasna Mama Andri Maulana di Dubai Kawit Karawang, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Eni Syahini di Batam, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Kang Setiabudi di Tasikmalaya, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Ibu Yayah di Ciledug ya, hatur nuhun pisan Ibu Yayah minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Hilap doyok nih pada channel oge, hatur nuhun. Ruslan channel, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Kang Eki Ginanjar Bandung, hatur nuhun hapunten samudayaning kalepatan minal aizin wal faizin. Kang Eka Bambang Kamajaya di Balendah Bandung, hatur nuhun hapunten samudayaning kalepatan minal aizin wal faizin. Si Hartati di Purwakarta, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Suhyati M, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Is Juliani oge teh Kakantun, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Tami Malihah di Ciamis, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Irma Rusdianti anu linggih di Singapura kawit di Bandung oge, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Kitu deui ka Kang Hari Ismail, hatur nuhun Kang Hari Ismail, hapunten samudayaning kalepatan minal aizin wal faizin. Kang Gugung Gunawan di Soreang Bandung oge sami, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Ti Andrian Lee di Taiwan, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Mahdian di Pasir Bandung oge, hatur nuhun hapunten samudayaning kalepatan minal aizin wal faizin. Ibu Osih oge teh Kakantun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Kang Iwang Maulana di Karawang, hatur nuhun hapunten samudayaning kalepatan minal aizin wal faizin. Teh Taylor di Kuningan oge, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Teh Sari Rosyati di Dago, hatur nuhun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Mang Tatang di Tasikmalaya oge, hatur nuhun hapunten samudayaning kalepatan minal aizin wal faizin. Teh Eti Nurhayati Taiwan, kumaha kabar lebaran di Taiwan Teh Eti, hatur nuhun kana pangrojongna minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Kitu deui Kang Angga Akmal, hatur nuhun Kang Angga Akmal minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Gurnita Harisbaya oge di Cikampek teh Kakantun minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Rain Hujan channel Kang Adang teh ya di Majalengka, hatur nuhun Kang Adang Rain Hujan minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Itu oge Kang Ajid Muhyiddin di Cileunyi, hatur nuhun Kang Ajid minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Kang Ahmadiani di Kuwait kawit Kuningan, sadadek ya abdi gitu Kuningan Kang Ahmadiani minal aizin wal faizin, hapunten samudayaning kalepatan. Kitu oge Kang Rezeki Alawi ti Cisadas Nyamanawi, hatur nuhun. Itu oge ka Ibu Mariati sami ti Cisadas, hatur nuhun hapunten samudayaning kalepatan minal aizin wal faizin. Mudah-mudahan sadayana adina ginanjar kawilujengan, mangga dongeng urang teruskeun deui. Ayeuna caturkeun kaayaan geus beuki peuting di lembur Cipancur karasa kalah beuki simpe. Jalma seorang-orang acan anu wani kumalampreng keluar.
Kitu nama pantes lantaran keur usung teh kacaturkeun di lumur eta teh sering aya nu aneh-aneh. Utama nama ku aya beja teh geus aya sababaraha urang jalma anu maot teu wajar. Nya kabeh nyarangkan nama ku lantaran disebakeun ku Bah Radia jeung Ambu Edoh teh kasiluman anu dipuhit ku maranehna. Dinakan itu Bah Radiana sorangan masih keneh teu geunah cicing lantaran Ambu Edoh sampai kawan Ciharita tacan keneh balik ka imahna. Atuh geus bae pikiran Bah Radia teh geus cus-cos begitu parugu. Aduh nah ka mana atuh si Abu teh sampai kawan Ciki can balik keneh eta. Ampun ting bener-bener ieu menyiksa pisan ka salaki teh. Cek Bah Radia ngomong sorangan bari katempo kalah cicing cat bae teu puguh. Moal kitu ari kumaha kumaha mah. Heuh kitu nama mada masih pikakeuleuh we anggar bae pamajikan. Anggar bae teh aing teh nya ka mahina teh. Cek Bah Radia deui. Gek Bah Radia diuk dina kursi pikiranna begitu tos teh paruguh. Kabayang kumanehna Ambu Edoh teh meureun cilaka atawa nyasab teu apal jalan balik ka imah. Bah Radia ngarengha panjang. Kabayang kitu nama Bah Radia teh beuki ngarasa teu tega. Boana-boana si Ambu teh nya. Heuh ari nyarodor ka lalaki nu sejenna moal heueuh pamohalan si Ambu mah. Satya masih goreng adatna ge. Ngan sok pikakeuleuan bae ari maneh teh hungkul aduh. Susul deui bae suganta kumaha? Gentes Bah Radia. Heuh tapi ka mana rek nyusul ge? Keur mah ti peuting kieu. Aing beo ge teu ludeung. Ari rek minta diantar ka Pak RT atawa tua kampung can tangtu darekeun. Kul kumaha ari geus kieu? Gentes Bah Radia deui. Jung Bah Radia teh nangtung deui leos ka hareup luntrak-lintrik tapi ngan sakedeung baik deui ka jero. Gek diuk deui. Kitu jeung kitu bae kalakuan Bah Radia nepi sababaraha kali. Manehna bener-bener ngerasa melang ka Ambu Edoh tapi rek indit neangan mah teu wani. Komo cenah jalma-jalma teh ayeuna mah geus loba anu caruriga lamun manehna teh munjung. Jadi moal heueuh aya nu dayekeun lamun diajak nganter neangan Ambu Edoh oge. Kitu cek pikiran Bah Radia harita. Malik deui nyaritakeun kaayaan di mah Palebe. Sanggeus patih kal geni indit, Bilebe anu samemehna kapiyuhan ngulisik deui hudang. Red ka ditu, red ka dieu. Si horeng makhluk pikasieun tadi teh geus teu katempo deui. Keur kitu Bilebe ujug-ujug ngorejat deui kaget lantaran kaingetan deui ka Palebe jeung Ambu Edoh anu tadi arasup ka kalamar teh. Bilebe tuluy nangtung gudar-gedor deui kana panto kamar bari huwak hauk. "Cumanta, buka sia pantona. Kaeling sia kalah ngadon ngamar dua anjing si Edoh. Teu sieun doraka sugan sia, buka pantona sia." Cek Bilebe bari gudar-gedor deui kana panto kamar, tapi angger boro-boro panto kamar teh dibuka. Nu aya malah kadenge sadabrak-brik-bruk di kamar teh. Atuh udah kitu nama Palebe jeung Ambu Edoh teh kalah kabeuki soak. Duanana kalah ngaradon pating surungkuy, parbot cimbut para iya yang dikurubung. "Kuring diulur Palebe mah dihandap bae. Ngelehan atuh da lalaki." Cek Ambu Edoh bari ngarebut samping nu keur dikekeuweuk ku Palebe, bari jeung kitu teh sukuna nyingkangkeun awak Palebe. Palebe ngajorongkong awakna hampir agrag. "Ji atuh kuring di luhur, Ambu Edoh dihandap." "Kuring di luhur?" "Kuring di luhur." "Pokona mah kuring di luhur." "Kuring nu di luhur. Awe mah kabeh dihandap." Tembal Palebe bari gep leungeunna muntang kana tihang ranjang, atuh rieg ranjang teh karasa ngarieg. Bari jeung kadenge pating rarekot beuki tarik. Maklum ranjang geus butut teh. Atuh kadenge kitu teh Bilebe beuki ngahayap panas, beungeutna beureum bakat yang ku ambek-ambekna. Eta kalau parabot nu jang di luhur nu jang dihandap, pasina ge meureun mainna teh keur ngahebohna eta. Kerentas Bilebe bari ngagedor-gedor di pantau beuki tarik. "Heh sia keunaraha? Kabener sia kalakuan teh. Doraka sia bari naoge sia teh lain mukrim. Kareling sia kareling." Cek Bilebe deui bari ngagebruk-gebruk panto. Palebe jeung Ambu Edoh beuki saroak kadenge kitu teh. Disangka kumaranehna mah anu gebruk-gebruk panto teh lain Bilebe tapi jurig anu tadi. Ambu Edoh langsung nyurungkuy sirahna mubus kana hadapeun bantal. Kitu deui Palebe rek nyurungkuy oge maksudna mah. Durug-durug awak Ambu Edoh teh digiat ka tukang. Atuh Ambu Edoh teh hampir berak gerak dina ranjang. Ambu Edoh reuas kontan ngajerit. "Aw!" Cek Ambu Edoh bari teu kahaja ngagiat sarung Palebe. Nya ari maksudna mah rek muntang ambih teu ragrag. Atuh sarung Palebe teh kalah morosot. Palebe reuas. Ulah morosotkeun sarung kieu atuh." "Nya eta tuh urang kuring nu di luhur." "Je, kuring nu di luhur cak kuring ge." "Kuring nu di luhur?" "Je, atuh kuring nu di luhur mah." "Atuh kuring, ngelehan atuh ari laki mah." Cek Ambu Edoh. Bilebe beuki hayap jeung ambek ngadenge ribut jeung ngaromongna kitu teh. Geus bae pikiran Bilebe mah geus beuki ngaco. Bener-bener kurang ajar eta manusia duaan teh. Atuh dah heueuh eta kadenge oge make parabot hayang di luhur. Ieu mah bener-bener bisa diantepkeun. Kerentas Bilebe meureun panasaran teh antuk nama noong kana liang, ari breh merengan ka tembok manehna.
Pala beteh keur narik awak ambu edoh ti tukang anu keur nyemplong bari nyeueuh kana handapun bantal. Atuh bila beteh geus beuking aya pisan. Jumanta edoh sia ka reling. Cek bila be. Tak katay awak bila beteh ngalakatay mani leuleus brek dieu tuluhing be ceurik mani kanyerian. Cag urang tunda heula. Ayeuna caturkeun heula kaya di halaman siluman Prabu Durakumala keur singcing teu puguh geus ka ditu geus ka dieu geus dieu geus nangtung diuk deui nangtung deui geus bae pokona mah bener-bener teu geunah cicing. Waduh ieu aing bener-bener kasiksa kieu karek sakieu aing boga rasa bogoh puara kieu gedena. Ieu mata geus teu bisa dibebenjokeun hayang bae nempo si geulis si Lasmaya. Aduh lamun pantangan geus di kamari oge dikeukepan ku aing si geulis teh han hanjakal di nagara aing walau pisan aturan. Cek Prabu Durakumala si horeng main hati geus bener-bener kaedanan pisan ku Nyi Lasmaya. Hatena kumejot hayang namonan Nyi Lasmaya ngan cenah di negara siluman mah di negara manehna aya pantangan lamun saurang lalaki anu mika hayang kawin jeung awewe teu meunang nepungan awewe salagi tacan resmi kawin mah. Ampun aing mah ieu hate geus teu bisa pisan dibejokeun mata teu bisa disaduan. Ieu geus teu kuat hayang panggih jeung geulis pimujuan aing kudu kumaha hari geus kieu mangkara hari aing kudu ngalanggar pantangan mah. Cek Prabu Durakumala deui keur kitu jeleg patih kalageni anu samemehna diparentahkeun ku manehna pikeun ka halam manusia nya nyalidi kumaha adat kabiasaan manusia teh lamun lalaki rek ngalamar ka awewe. Ayeuna ki patih teh geus datang deui. Atuh Prabu Durakumala meuni curing hak bunga kakarek oge mucung hul patih kalageni teh geus langsung bae diperketok pertanyaan Prabu Durakumala. Wah syukur lai pati geus datang deui. Kumaha rai bejana kabiasaan di alam manusia teh lamun saurang lalaki reng kawin ka awewe? Tanya Prabu Durakumala meuni daria samemeh nembalan patih kalageni teh cedok heula nyembah. Ampun sarebu ampun Raka Prabu. Pun rai nu maos tepat. Tugas si Raka Prabu teh teu acan keneh kalaksanakeun. Tembal patih kalageni bari cedok nyembah. Prabu Durakumala meuni molotot ngadenge kitu teh. Naon sia pati? Nah tugas aing cenah gawean keneh sia. Samohon Raka Prabu. Kumargi patih kalageni can kabat nyalitana. Kumargi naon sia? Aing teu hayang ngadenge alesan. Jawab sia patih. Samohon kumargi sasah pisan Raka Prabu. Si horeng ari bangsa manusia mah hese diajak nyalitana. Hese kumaha sia? Samohon nembo ge abdi nembongan marehna kalah lalumpatan sarieun Raka Prabu. Tembal patih kalageni watu si anak boloho teu dapati make polo atuh sagalana oge. Ayeuna geus sia indit deui ka ditu. Aing teh hayang nampa beungeut sia salagi can hasil ngalaksanakeun tugas sia. Kuat sia indit. Cek Prabu Durakumala ngusir patih kalageni. Patih kalageni geus teu bisa kumaha-kumaha manehna cedok deui nyembah. Sumangga Raka Prabu, sumangga pernios nun. Cek patih kalageni bari leos bae indit. Ari di salah sahiji tempat teu jauh tidinya si Ekek si horeng ditata di keur ngawaskeun barang nempo patih kalageni dicarekan ku Prabu Durakumala. Si Ekek menibungah ka cida. Alus dasar siluman panoloho kabeh oge. Keun sia ade domba ku aing masa kalian. Gerentes si Ekek tuluy manehna ka katayepan nuturkeun patih kalageni anu geus indit ninggalkeun raja. Sanggeus rada jauh ti Prabu Durakumala si Ekek tuluy gero-gero ka patih. Kanjeng patih eureun heula euy. Ieu uing aya di dieu. Cek si Ekek lalaunan tapi kadang yang jelas ku patih kalageni. Atuh reg patih kalageni teh eureun ret ka palebah si Ekek anu keur nyumput. Geunah sia aya di dieu Ekek. Puguh kula teh rek neangan Andika. Keuing geus kasagian kabeh Kanjeng Patih. Tadi Kanjeng Patih teh tos dicarekan ku raja. Ulah sieun Kanjeng Patih. Malah ieu kesempatan Kanjeng Patih lamun hayang ngarebut Nyi Lasmaya jeung hayang jadi raja. Patih kalageni curing hak. Maksudna kumaha si Ekek? Ieu Kanjeng Patih. Ayeuna Kanjeng Patih kudu bisa neangan kelemahan raja. Lamun bisa mah tayangan kumaha carana sangkan raja teh bisa diturunkeun tina tahtana. Tah kitu carana mah Kanjeng Patih. Cek si Ekek. Ngadenge kitu patih kalageni beuki curing hak ngan waktosna seep. Ieu dongeng karangan pribados Kang Abun Burhanuddin hapunten kakirangana. Mugi katampik kalayan kabingahan. Tabarakallahu minha wa minkum minal aidin wal faidin hapunten samudayaning kalepatan. Mangga permios.